Sampurasun, wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Tepang deui sareng simkuring Elvira Putri Hertinasari Jeung simkuring Zara Kalisa Akila dina program OBT 14 TV. Dinten Rebo 28 Februari 2024 waktos ieu simkuring bade ngadugikeun warta anu enggal kajadian di SMA Negeri 14 Bandung. Pamirsa, dina tanggal 20 hiji 2023 aya kajadian anu ngareruas warga SMA Negeri 14 Bandung. Aya 7 siswa kelas 10 SMA Negeri 14 Bandung anu kasurupan. Hal ieu lumangsung di kelas 10E aya 2 jelema jeung kelas 10F aya 5 jelema. Kajadian ieu berawal di tanggal 20. Lokasina nyaeta ti kelas 10F. Sabab kelas 10F nyetel lagu anu kenceng bari latihan kabaret. Hal eta ngakibatkeun aya salah sahiji siswi anu kaserupan. Teu sampai di ditu, poe saterusna siswi anu kamari kaserupan deui kusabab ngalamun. Ku kituna aya siswi kelas 10E anu sensitif. Hal ieu nyebabkeun siswi eta kasurupan dugi ngarambat ka 7 jelema. Tungtungna 7 jelema anu kasurupan dilarikeun ka UKS. Punten nyuhunkeun waktosna dupe ieu sareng saha? Raisa, kumaha rarasaana ningali kajadian kasurupan massal di SMA 14 Bandung? Kaget banget, terus gak percaya juga nih beneran kesurupan Kat. Pas dipastiin ternyata emang bener. Ya kaget kok bisa sampai kayak gini gitu. Hatur nuhun Raisa atas waktosna. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku arurang. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kabayun. Simkuring Elvira Putri Hertinasari Jeung simkuring Zahra Kalisa Akila. Sejak amit mungkur, amit mundur. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.